Panas dia he. Aduh. Ih, ya kopek ta. Kenal saya tanya. Sampeurkeun dia ku aing yeuh. Pek, kenaon dia pek? Biasa bae aing. Yang maraban maung tuh di mah ngalajukut aing. Ngajukut jeung golok. Jeung arit batur ge. Atuh kumaha aja aing arit teh cara reueuh cara roplok dia mah. Meuli ka ditu. Awewe aja teu boga duit aing teh ge. Ya yeuh. Dia Bener bae dia pek. Ngajukut yang maung. atuh hooh mau aing tuh di mah di Paraban ku sabulan. Emang aya baraha kitu maungna? Loba maung mah. Hayang nu mana dia warna beureum ge aya dia warna biru aya dia tuh. Maung beukeun gitu ngajukut. Teu beuki kunaon? Atuh beuki lah. Lain aing ngadenge tetangga teh mah. Jeung maraha teu jeung jukut teh maung. Aja jeung naon? Naon buah itu teh nyaho aing pokona mah ulah maraban jeung jukut bae cenah ge maung mah. Matak nanta? Bentak eueuh bentak paeh ke. Atuh aing mah bisa mau ini sebenarnya mah jasa ngembe. Nah jadi dia polong ngomong bodoh aing. Oh, mau aing bolonnya. Ih, ya yeuh. Laju dia ya ke mana lah? Biasa bae ya aing, rek nang parawan. Dengan parawan sih, dengan parawan di leuweung dia mah. Aya eueuh, Atuh teuin. palingnya dia menang tunggul kalapa dia dari situ. Kelapa. Atuh hooh, dengan parawan makan itu dia. Kota dia. Kumaha kotana aing teu duit. Dia mau duit tina tuh enggak semua jadi di bae deuli. Manjah mau kebikang aing. Atuh dia aing ngomong jeung dia ya mata edan aja dia. Bisa kayak itu tuh. Ganggu aing bae. Geus mun yeuh. Ih, mamuk bae dia yeuh. Iya atuh kumaha aing yo. Saya eta ganggu aing bae dia. Tonjok dadana ku heut dia. Bong, kenaon dia? Galau aing. Ih, panas aing dia galau bae, dia emang galau kunaon? Kotok aing. Emang kotok dia kunaon? Malodar dia mah. Ih, dia mah kotok modar, dia mah digalauan bae mentak edan dia. Kumaha aing teu galauna dia mah. Duit beak. Sagala naon beak. Kunaon kotok. Oh, gitu. Aku semuanya terus ke galauna. Sudah yang tumpang lah yeuh. Ya ya. Kerenaan dia. Dia aya aing ka deuleuh kenaon kitu dia. Oh, kerengan jukut. Jeung naon di jukut, Mang? Yang embe aing. Naon dia memang mbena di Paraban jukut. Laju jeung naon bilih. Atuh jeung nasi padang, Mang, Cinalon tuh. Dia mah ya bae maraban embe jeung nasi padang beak pakaya dia aing kena imah dijual ke aing beli. Mending jeung ieu aing jeung jukut. Murah dia teu bayar. Dia yo aya bae. Geus Mang ya indek lempang heula. Geus dia ka itu tuh jeung aing lalanjung we dia. Aiho, paling bae kun nya jukutna, lumayan jeung meuli Nan jaya dia, nek nan dia balik deui. Nek dilan dia, Mang. Nek nan aing di duluan. Lebar gabut bae. Sama dianya. Tumang di ditu bae tuh loba, di ditu mah jukutna. Geus gandeng dia ulah ngomong bae. Dia dibere nyahoan aku yang kitu. Gandeng dia. Jadi ieu bawa balik pun, Mang.
Tai yo, nu lewat hiji jacan yo. Dia deui persaing. Nek dia ka dia, kopi eng beak dia. Mang, slow heula mang, slow. Keur kamari mah aing pohoan. Slow dia dikating gantar teko yang bewir. Maju nek naon dia ka dia. Woi mang, dia boga eme lain. Boga aing, emang nek naon kitu. Woi mang, jukut aing beli ya. Oh, kebeneran. Beneran, oh. Coba aing kita jukutna. Yo. Sedang sih mah lumayan. Itulah deh jadi jelema mah kudu dekan ongkoh. Kan dia cinggi dia, terus segera lempang. Atuh kela mang, duit naga incan. Bagus ya. Yo, 1000 yo. Atuh kurang mang, 1000 deui. Bagus ya, mesti sekitar lempang itu tuh. Nah, segera itu. Kita utik ya. Waduh, jukut aing leung teh kusah deui nya nyokotnya. Eta heseta saha ieu nya? Aduh, aing. Nya. Aing capek aing mangala. Aingnya. Woi. Dia manggil jukut aing teh dia. Tuh mang, jelema dari itu tuh disusukan. Bener dia. Oh. Oh, geus kitu tuh. Wah, jukut aing deh, Jo. Nah, dia nya ngaku-ngakuan dia. Aing ini mah jukut aing. Dulu tuh karungna gitu. Tadi aing mau jual kan aing. Saha? Udah letik. Ah, bohong tuh mah. Udah letik pakai baju kemeja. Dia meureun Celana yang panjang. sokot. Sumpah aing mah. Tekan dia. Naik. Aing kontrol bareng. Parah dia yo dia. Beneran. Wah, geus ka dia kental juta aing ka dia. Embung yo. Dia emang geus mere tongkongan situ. Salah saha dia. Ya, geus ka dia kental. Embung yo. Jukut aing lah.